Indriani, Wasta Abi Resya, Wasta Abi Gracia, Wasta Abi David, Wasta Abi Fauzan, Wasta Abi Angki, Wasta Abi Fani, Wasta Abi Natasha. Wasta Abi Nadif. di dia ada orang made ngadamel drama tanpa sindir, wilujeng nyakseni. Nabi Abdi Indriani Aranjana nyarios SMA merupakan tempat cerita cinta di mimitian. Tapi ke kuring, SMA sebenarnya tempat kuring diajar yang cinta tiasa seket sapertos peso. Eta Fauzan kabogoh kuring. Jalma nyanyian urang poho kumaha carana ambek menusuk nyebut urang hiji-hijina. Salus orang teh bakal enggal terang untuk sadaya anu amis leres. Sareng eta Anggi gadis idola di sekolah ieu. Cek maranehna teh budak awewe kragas anu resep maling kaboga batur. Tapi manehna oge nyebutkeun cinta patut diperjuangkan. Fauzan teh hobina main bola. Abi asok nonton ngadukung lamun Fauzan keur main bola. Semangat Fauzan, semangat. Wow. Tingali Indri, Fauzan nih semangat kitunya. Salah ya Abi jadi semangat. Tinggal Indri, coba kemana? Fauzan, semangat! Teater ribuannya kata bapak tuh. Mana ngomong naon tadi? Awas, soalnya kurang review. Kurang review. Ke sekolah lain ke lain. Ada orang review malah kan. Dengerin anggi review. Punten. Awas. Sarean kan lapar. Dem. Eta anggi si kasih. Semangat. Wah, Rama, ini lebih cocok mana sih jeung si Fauzan dibanding si ini jeung si Fauzan. Kurang si Fauzan atau Siap. mun di sana ada Oh, siap. Ibu sebutkannya kelompoknya kelompok hiji Natasha, Grace, sareng Nadine. Kelompok 2 David, Fani, sareng Ray. Kelompok 3 Anggi, Fauzan, sareng Indri. kurang mah embung sakelompoknya si eta teh da. Saha eta teh? Tah si Neng mau. Oh, ngekeun ya Di. Naon? Kamari anu minjem mantan. Teh dimarahin ke si mama. Aing mah mendingan sorangan, telepon jeung si eta mah. Naon sih? Naon sih? Dia Grace, si Cece mulai di aula balik nama ini ka Uber, ulah sok asa pangkadena bisa emang ibu bener. Mane marino. Visionnya, dengekeun. Geus lah tong hararai bae, buru angger di mana di Ukna? Besok di mana we di rumah atuh? ayo di situ. Ayo atuh, yuk. Fauzan, tadi teh tugasna naon abi hilap deui? Tugas nanti kajian kawi. Nah sih mana karek oge bieu dijelasin ku si ibu geus poho deui. Naon sih maneh urang mah da ngomong lagi ka si Fauzan mun riweuh. Yuk dengekeun, mamawa buku bari nangtung di pipian anu poe aya beurit. Lamun cinta na teu ka bendung jadi abah mah tong genit. Naon sih? Dengekeun urang ge boga meuli durian di Cileunyi. Balikna ni asa pabeurit, lamun maneh ngarasa iri tong sok nyebut awewe genit. Gandeng walu. Enggeus ulah ribut wae atuh. Atuh datang bos si Neng naon anu mimitian wae. Da maneh nu bener ka boga urang. Enggeus sarua wae marane mah aya nama nyieun kawi we. Hayu, teh mana rek naon? Urang cicintaan we yuk ah. Ieu
Judulnya naonnya? Naonnya? Oh iya we urang jelema hate. Alah sih, iya mah kisah orang Paujan bisa nodol gitu Paujan. Iya dengan kan Pak Ujan jalan-jalan ke Batu baliknya mereka kasih jambe. Si Pak Ujan menibunga gitu diapit kedua awewe. Ye, dengekeun buah nangka, buah cerme, balina di sisi jalana, urang nu diapit awewe, nah maneh nu riweuhna. Ih, urang mah memengnya. Indri, Kunaon sih mana karena ngabela orang di hadapan si Anggi? sanes gitu Indri. Abi bisa ngajelaskeun. Geus lah Indri, si Anggi mah tong di pikiran wae macam perut wae budakna. Jadi kesel budak eta mah sagara wae direbut. Si Anggi mah emang gitu. Sabar ini kudu loba istighfar. Ini kudu sabar. Duh, naon sih ieu teh nih ngomongkeun urangnya. Ada bisa Bohongnya, dengikeun. Ka pasar gede bage meuli cikur, balik langsung ka imah jenengan. Ulah sagala ngabohongan batur bisi cilaka ulun-ulungan. Yo dengekeun si entuy karesepna mancing menang lauk langsung digoreng jadi jelema mending cicing kudu sadar sifat goreng. Dengekeun. Si Tatang nanya si Entur meuli minum anu seger. Ulah sok ngomongkeun batur, aing mana ge can bener. Dengekeun. Dudurukan meni loba kasep kasepna ngobrol lebih kaseen ulah ngarasna jadi karesep amun niat hate dirina goreng. Gande lah, urang ge boga dengikeun. Si Ujang dahar teh dipiceun loba tingkah bisi dicarek. Arurang mah moal maksakeun mun si kasep geus teu daek. Adanya kan Anggi lupa gancang nyokot jualan baliknya dicarek mama. Tok sok hayang si sindiran namun maneh pundungan mah. Mangga ribut. Dia nanya masa dulu omong tentang itu. Ini tapi pusing salah awewe. Masalah si ini jeung si Abi. Tah, dia orang ngempos eta pihak perang di kantin. Tah eta duana teh sok habis sisihkan wae. Bingung orang lagi di mana. Bilang pasti ini ibu dia kemana teh ibu cinta ibu kemana si Anggi teh mah bener si Anggi deh kumaha kalau kono si baru mah Kan si Anggi teh leuwih gencan beukeun. Lamun si Indri mah nehangan wae. cik atau jangan orang si sindiran deui memang esakan bisa datang hate Sok atuh lagi. di hutan ka timur Rajamra di sana teh ka awang-awang anu deket langsung di sawang mun hate geus kubuk anu anggar Eta teh si sindirana kalau Abi atawa si Indri. udah dipikir aja orang aja kayak dulu di tempat ngomong mau jalan para batur langsung ke batu ngamun di sini ada di tempat batur Nya, urang kudu boga keputusan. nah itu apa sih David, tapi pada kamu ngomong naon kemarin melong ke si Anggi dan si Indri eta patok wae. Dri, mana kenal sorangan wae? Ketinggalin keur naon meni kita pisan. Lain dia, nah hati kemarin mana ngalawan wae ka kuring. Ya kan mana sadar sikat mana teh goreng sok ngarebut wae batur. Indri urang mah rek jujur ka maneh tapi make sisi sindiran. Sok naon? Dengekeun nya. Kaci amis meni atel mau beasa tanggangan. Lamun geus teh boga handle mending nyingkah tong ngahalang. Ieu urang oge boga dengekeun kasumedang ngalatih otot tempatna teh meuni meunah cenah urang nu loba bacot tapi maneh ge nu leuwih parah. Gandeng lah meuli manisan ka Bunda Ena dibawa ku mobil bak ka tonggo. Tong ngarasa jadi pangharena si Paujan ge loba nu bogoh. Gandeng ieu dengekeun deui di
parapatan meni loba polisi lebih loba nage diparakan saat ulah sok lomba gagawang lalaki engke apal sahana hade sifat. Wah, bisa kerja juga gitu. Ini di kelas orang masih karunya kasih ini batu kurangnya. Terus sih, tapi orangnya karunya kasih Indri. Sepatu mana kan salah batu kasih tahu dia kan. Bisa sih bejakeun mana sere, si Paujan teh keur di rumah teh. Ya sih kuring mah rek sindiran atuh lah. Makanya apa sarabo mulai kencur. Mulai kencur bari nangtung. Tongsian kumaha batur. Ameh hate tentrem teu bingung. Ya orang dia. Oh, kumaha? Orang dia sama kesumpit balik nama harusnya mau cinta nggak jadi bibit ulah nanti kata Oh, bener hadere. ya bener kan. Oke lah, orang bejakeun kasih Ya Paujan. beda kan karunya kasih gitu. Seru euy. Kakebon teh di gunungna kembangna gandeng siga toa ulah neangan loba harta tapi kudu neang nu satia. Kaci Ami sebagai tuangan balik langsung salat duha najan loba nu ngahareukeun hate tan can tentu rek saha. Tuh kan si Indri geus kaciri rek eleh, tadi gede perpus eta kaciri nyerak kitu. Tah heus ya Andi, tadinya si Indri teh kan sindiran. Tah tapi si eta teh asa teu boga tenaga gitu si sindirannya, lemes, teu percaya diri gitu jeung si sindirannya teh. Kurang peduli maksa deui Anggi, Messi Paujan milik maneh. Sok aya nama urangnya sesiran nu jero ame si Paujan karayu ku urang. Alah, dengekeunnya si Ujang hayang lompat ka tukang paste. Balikna teh si Ujang sok dicarekan. Anggeus aya nu leuwih bager jeung leuwih pinter, nah harek milih anu susah dideketan. Yo, raung di aya para pancing di walungan. Osok dicopot ku babaturan, lamun geus aya nu ngadeukeutan ulah ngaganggu nu darendengan. Ya dengekeun urang ge boga. Si Kasep keur maca buku pete, macana sabari dahar kue. Lamun hayang boga HDHT, datang sorangan ulah primplan weh. Ih, jadi apa gitu mana nu nubruk urang mah kenapa ka si Paujan? Cemriwut. Mana nu capar urang mah kenapa ka si Paujan riweuh ih. Aya naon ieu teh? Teuing mah ku sini mana nu nubruk? Kurang di ada bae. Paujan naon maksudna? Ampura di kata abe geus ngatipkeun ka si Adi. Ayo ini. Jadi ieu abi anu eleh. Atur nuhun tos nyaksikeun drama ti kelompok 2. Hapunten bila aya kalepatan dina cariosan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.